Ari doma osok ka masjid tara. Doma osok ka masjid tara. Ari doma osok ngaji Quran tara. Ari doma osok adan tara. Jadi anu tara ka masjid jeung tara adan tara maca Quran mah lain jeung abdi mah. Eta tabeat hewan peliharaan nu ngangsik di diri urang. Aya tabeat ayeuna nyemot. Monyet teh apa? Rakus alias egois. Sarakah leungeun kenca nyepeng, leungeun katuhu nyepeng dina bibir can naon Pak? Can beak di dieu Pak, can tepi kana beuteung di dieu mencenol Pak. Suku geus naon deui Pak? Rangem. Jadi lamun aya nu rangem teh saraka geus hiji nyokot deui hiji Pak. 3 malahan mah. 4 ya Allah ya egois saraka.